Duh, aing mah ieu rek goblok ya. Aing gawean tuh buka gimana ya. Duh, aing mau ngapus acan ya. Cangkel eh. Mana? Ah, sih dik. Dik, kan juga ieu. Naon ke? Ngopi aing mah euy. Ngopi, cenah ngopinya? Dan Duit boket teh. boga Hah, cekan latihan. pelantian. Cekan oh ini santai tinggal ieu. Iya. Terus aing cangkel kok euy. Cangkel Berat iya, nu bugana mudik. Tanyakan ke Tihang. Wayahna aing cangkel euy yo. Iku mah ya waduh. Ibaratnya aing ya. Si waduk teh goblok. Wah, ieu bae ya. Goblok gimana mah aing ya. Aduh si goblok aing jadi tumbal kieu ya. Aduh, berat anjing. Minta tolong ka saing ya we. Nyir, si waduk aing sitanya kelan ya. Arek tubuh ya. Aduh. Si abah we, tipu ku aing. Bah. Dek, kenapa sih ya? Nyekelan ya? Ieu bah ya geteran si aneh, bah. Oh, betul. Sok ngerasakeun ku abah geura. Kamu jadi penasaran ya? Aing jigana aya mis. Nah, nah, biasa-biasa wae. Aing sok ngerasakeun ku abah ya geteran. Coba, awas ya. Rasa tidak ya. Tah, bah. Hah? Tadi cek nu bogana talata. Ieu Tihang. Wayahna ceklan, arek rugrug cenah mana ya? Orang tadi pegahnya. Ampura bah, euy. Ai kumaha ya batuna ya? Hah? Eta si Hendrik ka aing kang tipu goblok bisa nya aing kumaha gitu. Aing sial-sial teuing ya. Budaknya.